Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng anjing sadaya pangdangu Satya Radio Pelajar Cirebon. Di 85,3 FM Cirebon. Patepang deui salam simkuring gentar rarasati dina acara Warta Bahasa Sunda. Dina dangkat ayeuna keur mawa dina medsos paguneman catur ngeunaan panyakit nu disebabkeun ku virus, nyaeta virus corona. Cek bejama asalna ti nagri Cina daerah provinsi Wuhan. Cek para ahli, eta panyakit disebabkeun ku virus COVID-19 atanapi coronavirus disease 19. Cenah eta asalna virus teh di bangsana sasatoan seperti lalai, kalong, jeung sabangsana. Sasatoan tadi didahar ku jalma, nya atuh nyarekap ka jalma. Jalma nunggeus katepaan terus nepaan ka jalma nulian, terus kitu jeung kitu. Jadi loba nu katepaan. Tepana eka panyakit beuki maca nepi ka sanagri Cina, terus nyebar ka saalam dunia. Nepi ka kieuwari hampir sadaya nagri geus kaserang ku eta virus. Seperti Amerika, Inggris, Itali, Jepang, Malaysia, Singapura, sareng negeri sanesna, kalebet Indonesia. Nagri anu ngarasa kawalahan ku eta virus ngayakeun lockdown. Nyaeta ngurung negrina supaya wargana teu meunang kaluar ti nagarana atawa nyegah urang luar negeri teu asup ka negrina. Negara Indonesia nepi ka kiwari masih kena ku eta virus corona. Tapi Indonesia teu nerapkeun lockdown, tapi pembatasan sosial berskala besar atanapi PSBB. Dugikan ka pembatasan sosial berskala mikro atanapi PSBM. Dina upaya pikeun merangan eta panyakit, usaha pamarentah sareng wargana kedah sauyunan. Pamarentah nerapkeun 5M, nyaeta 1 memakai masker, 2 mencuci tangan, 3 menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, 5 membatasi mobilitas anu keur dilaksanakeun ku sadaya wargana. Warga anu hade taat ka pamarentahna. Pangdangu Satya Radio Pelajar Cirebon. Karaos urang sadaya virus corona atanapi COVID-19 ngaganggu kehidupan urang sadaya. Ti mimiti kesehatan, ekonomi, sosial, dugikan ka pendidikan. Pendidikan kaganggu, sakola ditutup. Lebihkeun barudak teu tiasa diajar langsung di sakola, tapi diajar nganggunakeun metode pembelajaran jarak jauh atanapi PJJ. Pembelajaran jarak jauh tiasa ngamanfaatkeun teknologi WhatsApp, Zoom Meeting, Webex, Google Map, Google Classroom, sareng sajabina. Teknologi karaos manfaatna di masa pandemi sapertos ayeuna. Kukituna hayu urang manfaatkeun teknologi secara bijak sareng tepat guna. Mugia virus COVID-19 enggal leungit di negeri Indonesia. Sobat muda sadaya pangdangu Satya Radio Pelajar Cirebon. Rupina eta anu tiasa didugikeun ku simkuring ngeuntar rarasati, hatur nuhun amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.